ngupang ngopi dia ke dia yang ngomong. Terus Weden, goblok nanti kemari balik mingguan baik. Nyaho dia, sieunnya dia nu sulis tepar. Ih ngalen di bejana. Mainnya besi ngatarun barudak. Alah. Ih harus kemarin dia dinaon ke sini. Atau biasa lah Jar, cuma di Ayo dia dinaonkeun dia. Ayo dia ada. Ih. Mungkin kira-kira. Nya eta. atau cuma di Ayo, kieunya dia. Bang denge aing dararia ngomongkeun nangaran mawa si Ulis. Ayo, aya naon ye? waduh, si Anggi ulah sampai nyaho ieu mah. Ini tuh kok Gi, udah ada yang beren siapa? Lain sulis Gi, tapi pepais. Teu penting si Ludin tas ngeriung. Heuh teh dak. Dih. Tidak. Oh enggak. Bener. Oh, Bang denge eta tepar-tepar kitu naon? Oh eta, jadi keur penting si Ludin mempepais loba teuing. Jadi tepar, heuh teh dak. Lagi. Oh, nyanggeus aing balik. Naon dia Ludin? Gak mau bareng sama Aludin ta. Duduk. Pok ya. Iri bilang bos, pale-pale. Semenjak kejadian penting itu, hirup aing semakin hancur dan tak berarti lagi.
uang na ulis. Ulis, kenapa nih dia? Terus kunaon kerisep di sekolah? Lis, Lis kunaon Lis? Lis, kunaon Lis? Lis kunaon cirik Lis? Lis kunaon? Geura cerita ke Anggi. Sore Bali. Lis kunaonnya? Bagusnya, sapoe saputing terbalik. Ingat karena Ima. Terus di mana, Lis? Ulis geus ngendong mah di Ima Anggi, tugas kelompok. Ulah bohong, Ulis. Beneran, Mak. Kunaon tengah bareng kana emak, Ulis. Lain kunaon, Lis. Ya Allah, kolot marempan. Ulis dibuka paket, Mak. Nama sorangan, kori makan mah drop pada duit, Pak Ulis. Kamu cuma dipakai. Selama harus capek, atau lagi istirahat. Terus balik, kumaha menang pagaweana. Ih, Neng, mah gagal. Naon, gagal. Gagal jeung gagal bae. Geus lah, Neng mah capek hidup jeung ada. Ari bakalan doang kieu mah. Geus lah, kita pisah bae Neng mah. Nah, Neng minta pisah. Oh, Neng mah capek hidup jeung Asal Neng nyaho, age capek sarua hidup jeung Neng. Mulai detik ieu, jam ieu bakal urus nanti pisah urang. Bakal talak Neng. sekalian WA talak tilu Neng. Ulis. Dini hidup jeung emak, apa jeung bapak. Ulis. Detik ieu bapak jeung emak, balik ke imah masing-masing. Ulis Neng ini bapak apa jeung emak? Di heula bae, Mak, Pak.